Pak aya wali Rijalul Ghaib aya wali Nuqoba Nujaba Uropa As-Soib aya wali Abdal aya wali gitu Autad aya wali Mukhtar aya wali Imamani aya Aktob cerita Rijalul Ghaib jumlahnya 70 sadunya teh Rijalul Ghaib 70 nya nama tilok boga tempatnya nama Rijalul Ghaib mah dipindahan pindah kayak mun geus kanyahoan kawaliana pindah Rijalul Ghaib ngaranna mantak bapak kolot kula Kijahian tempatnya nama kuburanna Kijahian kula boga emak ibu ngaranna kitu hajah nih aya boga abah boga bapak ngaranna Kiai Agrat teh boga bapak ngaranna Kijahian tak Kijahian teh kuburanana nya nama pas tengah peting jam hiji dikumpulkan santri dikumpulkan pemajikan dihudangkeun jeung anak-anakna can barale gabeh aya naon ieu dihudangkeun deuleu coba ti luhur tepi ka handap dibuka bajuna handapeun susu luhureun susu aya naon ka anakna aya anuan heuh ieu geus nya geus ya abah mah endeu kaluar geus moal balik deui sing sabar sing coba bayangkeun tah anak jeung pamajikan ditinggalkeun tengah peuting abah dek mana? Abah mah dek menghadap Allah geus ulah loba omong santri ditinggalkeun trek bae keluar hiji waktu aya nu kapanggih di Cirebon aya nu kapanggih di Banten aya cirina hiji dampal sukuna ieu nya nama gede hajur rada ka jero kitu saeutik nomor kadua ieu luhureun susuna aya hunungan ta eta teh kos kitu teh di mana aya ta eta ta abah geus teu eueuh atuh bubar bae santri bubar bae anak atuh encan baraleg geus kitu bae ta eta teh diangkat Rijalul Ghaib kuat tante urang mah kos kitu ke heula urang itu cintaku apa sih beratan ka pamajikan balik nyandung wah tuh boro-boro jadi Rijalul Ghaib betul teman boro-boro teh 70 sadunia teh jang penguat dunia eta kata puguh-tugur keur kalut-kalut kayaknya datang lamun aya izin ti Gusti Allah kitulah mantap urang sok disalaman assalamualaikum ya Rijalul Ghaib assalamualaikum ya Nuqoba ya Nujaba ya Uropa ya As-Soib nah lamun wali Abdal aya 7 lantaran poe 7 wali Autad aya 4 lantaran jihad teh aya 4 wali Mukhtar aya 3 lantaran ieu urang teh moal kaluar ti 3 imamani aya 2 masjid jeung magrib aya Aktob kutub salilana sadunia ngan hiji diganti deui nah etalah dunia kawalian jelema-jelema nu geus kararitu teh ieu teh bisa ka Mekah salengkah ka Mekah salengkah coba eta tu Ki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir begitu zarah ka ditu cak penjagaanna cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah kan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun itu mun bahasa Jawa na cikeneh naon aduh tah eta tah caritanya na cikeneh mah geus beres geus caritana je cek Abuya Armin aing naik kapal Abuya mah henteu pon pohara amat geus beres Abuya beres balik ka dieu nyana nyaritakeun kapanggih jeung kita meti Cilongok cenah di ditu dituan seh. Nyana kapal gitu. Bebeja keur di ditu nama. Eta teh kos kararitu amat ngomong. Taju ditanya, pan muridna kapanggih jeung Abuya Dimyati muridna kapanggih di Baitullah, kapanggih di Baitullah. Begitu datang ka dieu, "Mama, Buya, kamari teh kapanggih?" "Henteu, sia salah meureun lain aing." "Henteu nya nama teu ngaku." "Henteu ngaku." Aya Haji Napi kapanggih jeung almarhum Abah Haji Napi kapanggih jeung Albang ngaranna Haji Napi mukimin di ditu kapanggih jeung Abah keur tawaf di dieu nyana turun ka dieu bebeja ai kiai teh harita ka Mekah jeung ka Mekah iraha ih berarti kan kapanggih jeung muntah bohong sia lain aing meureuna teu di aku urang mah lamun we kapanggih jeung watuh aing teh oh eta aing urang mah nu lain jadi aing pan belon eta urang mah teh watak lain wali teh kos kitu teh ngan wali asli mah teu aku ya mah ai urang mah nu teu ge di aku emang urang mah raja belon urang mah teu dek garan aku padahal mah nyana kapanggih
ajak kaji nabi teh cek kira jahit teh kula atuh pan ngobrol cenah jeung abah ka kula bebeja pan ngobrol pan cenah henteu iku mahal lalakonna ieu bebeja teh ka henteu apa madan teh ka mana cek cenah teh eta abu ya teh lain hiji ka bage jeung murid begitu ditanya ka bu heh salah dia mah aing teh ka mana geus bae tadi tuh ya geus direkeun ka bage ai urang mah lain ka bage teh sejai hari tadi pengkol teh bersih bae geus da eta heuh aya tah tolol jasa hayang diwali-wali burung masyaallah